Aduh, Kenaan Kang Den? nyeri beuteung. Hah? Nyeri beuteung. Tegang Ini ya, teh tegang. deg-degan ayeuna tim kesayangan Oh nya, oh. main ke Lain ari tim kesayangan Kang Deden sa Spanyol, ngajagokeun Spanyol juara ya tahun ieu. Spanyol. Boga si Jamal. Spanyol mah Kang Den. Naon? Naon teh kan zaman ayeuna mah berbahaya ya Spanyol. Kumaha? Soalnya listrik can zaman anu sok sering Spanyol. Sepaneng. Boga si Jamal. Oh, Jamal Mirdad. penyanyi sama Lain. penyanyi kapungkur. Kang- Penyanyi kapungkur. Nu jelas abi mah Jepang naon? abdi Heeh. Portugal atuh. Jepang Portugal, ku Spanyol engke. Itu pas orang teh bertanding. Ayeuna teh engke teh bertanding kan Spanyol sareng Portugal. Iya. Kang Agus Jepang naon? Portugal. Geus dijamin. Oh, tuh Ku Spanyol. bisa. Portugal mah bagaimanapun aya Ronaldo. Aya Ronaldo, aya Robby Darwis, aya saha wae pasti eleh. Nah, cek dirinya bisa eleh. Kan dicepengan ku Mang Agus. Cepengan Portugal cara rekan. Mah bisa main. Maksudnya memilih. Oh, milih. Jadi PS nanti klub bola kamu macam kuring tak ya nama Portugal FC. Portugal FC. Oh nya. Nah, ngajagokeun Portugal. Nya karena aya Cristiano Ronaldo nya getos 40 hiji 40 tahun hiji tapi tahun. dah ningali kamari oge masih fit manehna mah. Masih bisa lompat, masih bernapas. 40 hiji tahun bisa kena main bolanya. Nya. Nah, eta naon apal tuh nabet gitu eta Ronaldo. Jadi kantos abi tepang harita menuju di Ngarit. kalaresan. Aja rek ka pasar, abi ka pasar. Ronaldo ngarit. Abi ka pasar, aja ka pasar, tepang di pasar jeung Ronaldo. Ya. Kerbalanya cenah. Kang, ke lebet piala dunia nyatu cenah ka gitu. Heeh. Abi pengiringan, da ngakakeun kan. Heeh. Oh, curhat teh. Ari Kantor di ospek pungur. Oh, ente. ente. Ai panggilan di daerah nama Aldo. Oh. Kan si Aldo tadi ospek baheula. Kang nyenjok semester 8. Nah, Kalau semester 2. cek Kang Aldo teh cenah meni Yuswa 40 hiji pit kere. Heeh. Ya macana rahasia tong dibeja-beja. Iya. Habis ngaleueut temu lawak. Gitu. Cari masalah teh. Nah, jatuh temu lawak tiasa nggak. Ya kan abi tiap pada bobot serian. Dan dia sing orek gitu. bunga wae. Oh, bener. Jadi karena Gitu. fisiknya jadi Karena fisik tidinya maka abi nya karena akrab piraku abi rencangan SD-nya jeung Ronaldo teh teu milih anjeunna atuh asa kacida kan katinggal dina TPS teh meureun. Sanu milih. Beda lain pemilu. Lain pemilu. Lain pemilu. Iya mah pertandingan. Tapi secara komposisi abi ninggal memang creamy latte lah si Portugal. Kopi. Iya dah, sesuai sarangi ya jadi Portugal mah creamy latte palemna aya, amisna aya, pahitna aya. Oh, benar. Tapi cukup nendang kan soca cis. Nah, Langsung cenghar. cik ari Kang Deden kumaha eta? Spanyol Lain betahang Spanyol urang teu ngarti. hiji. Da didinya teu siga orang Spanyol. Sabab abdi di imah boga gitar. Oh, Di nya. gitar Spanyol. Padahal meulina masih Cibaduyut tapi kayak Nya. tukang gitarna nu nya. Eta teh Spanyol. Ieu teh gitar Spanyol. Espana. Espana pada made in Cibaduyut Made in Cibaduyut. Ininya aduh bener. Tertarik ke Tertarik Spanyol. heeh. Naon hubungannya? Karena kasengsem bener. awalna. Karena ku si tukang gitar, kok itu bahwa itu gitar Spanyol ngaran. Nya. Tidinya jorojoy abi teh. Bogoh.
Ka Spanyol Ka teh. pamajikan. Oh, ka pamajikan. Baru orang itu nanyakin kieu. Bogoh ka Spanyol. Kungsi nyatakeun. Rek kitu. Oh, gitu. Dan kayak ka pamajikan mah geus jelas nyatakeun dan ditarima. Oh, benar. Tah sabab komo ayeuna lamun Spanyol ngagunakeun pola main, Strategi pola mainna hiji 7. Hiji penyerang, Ya. hiji tengah, 7 back. Wah, geus moal bisa bertahan. Geus moal katembus. Bertahan. Iya. Cek abi mah nu alus mah 10 hiji. 10 kumaha? 10 nyerang. anu hiji. Ya pasti prediksi abi Portugal 10 hiji. 10. 10 nyerang, nu hiji datang Juandi. Ngider. Kiper ngider. Kiper. Karena zaman Tarkam gitu, zaman Tarkam strategi teh mun teu 5-4 3 hiji. Heeh. 5 ka warung. Oh, 4 cing-cingan. Aya deui 4 2 hiji. 4 2 hiji eta kumaha teh? Tah. 4 rakaat. Nu 2 witir. Sunat. Hiji witir. Mohon eta mah kanggo netepan. Oh, tarawih. Kanggo netepan ieu mah kanggo bola. Oh, kanggo bola benten deui. Kanggo bola. Cek abi memang Spanyol sabab tuh kiperna ge Unai Simon. Babaturan. Nya eta teh. Oh. Jadi baheula teh anjeunna teh resep pisan kana lauk salmon. Una Simon Salmon. Karena salmon kan caket Simon salmon. Mimitin teh dibarengaran ku indungna teh. Itu indungna teh. Itu cenah kana makan salmon kan di ditu mah untuk naon teh Teh sagawaya. teu jelas siga urang pun mun salmon teh salmon. Oh. Mun jiga naon di urang mah kornal. Nya. Kornal kan? Ada itu? Corner cenah gitu. Oh, di ditu mah corner. Corner. Simon gitu tina salmon kan. Salmon Salmon. Oh. Jadi di ngaranan Unai Simon wah jago pisan eta Nya. main yeuna. Main gaple. Teu aya di Spanyol teh gaple. Main bola jadi kiper. Main bola. Jadi kiper kan orang teh keur ngobrolkeun bola. Laras. Gitu. Jadi si eta mah wah katewak wae. Ta kinten-kinten ke dina pertandingan ke nu abi jelas prediksi abi kabehanana pemain pasti najong. Terus arek jantul. Itu kan suka aya we. Nu gagaro hungkul di urang mah suka aya nya. Nu lompatan cilik. Coba teka bagian mah. Nu abi SMP kitu main bola teh. Naon teh? Kahiji nepi ka 2 da teu nyepak aja terus teh ka bagian nu ngoper panas diudag si bal teh dar ka soreang eta mah ganaan kuat kan lapang teh harita mah zaman rame mah sisi jalan di jalan ayo habak bus angkot diudag terus kabeh eta Tepi ka soreang teh culang cilik daun wawu harita teh bal geus eueuh. Bal geus eueuh angkot sararua warna hejo kan bingungnya. Bener ah. Ya anu penting Spanyol lah menang ayeuna. Kieu we da urang mah kudu dalam dunia olahraga mah kada fair play-nya. Dan itu biasa naon teh gaduh penggemar. Gaduh favorit masing-masing. Favorit jika enak Kang Deden nyekel Spanyol abi Portugal tah. Tina angke darana teh damai bae nya urang-urang ulah parasehat. Ulah parasehat intina gitu nya keun. Naon teh rivalitas mah ukur 80 menit. Nya hanya di lapangan hungkul. Betul. Selepas itu kita berdamailah. Kena sarua dulu urang nepi ka tungtungna siling hujan gitu. Anu teh mudah-mudahan pertandingan dia sing lungsur langsar mudah-mudahan teh hujan. Mohon tak. Ayeuna cuma lodo hujan. Mudah-mudahan. Kan urang teh apal cuaca mah nya. Terus teh di ditu musim hujan gitu sarua. Mending ayeuna teh kan bari
Oh, ngopi. Nungguan kopi ya. Oh, berenungan kayak mainnya. Kayak main, mending orang ngopi heula. Ayo. Nah, itu bener. tapi kadang ulah ngambek ya lamun eleh di dinya. Mau urang mah tarang ngambek di dinya nu sok ngambek. Moal siapa paling ai saja mah teureun lah. Hendak keheul. Apa bintang pujaannya gitu. Nu penting ayeuna sanu sekali demo, sanu dicepeng, sanu diunggulkeun, eleh meunang eta mah permainan. Prediksi abi mah 2-1. 2-1 kumaha? Spanyol 1, Portugal 2. Sarua 2-1. Abi ge. Draw atuh. Disuruh eta. Dinya 2 sa. 2 Portugal, Spanyol 1. Tuh. Nah, ngelehan mana harus. Ngelehan demokratis. Mung pasea. Mung pasea lah. Atau jangan nanti baliknya. Pak Gadon Abin kesalnya. Kurang iya lah. Ya, intinya Kang Gus sakali deui rivalitas itu ngan ukur 80 menit. Laras. Reng saeta bade eleh bade menang tarimakeun da main bola mah eleh jeung menang eta biasa. Laras. Kadituna ulah silih hujat lah. Kenaon silih hujat? Ayeuna urang ngahujat tim batur, tim rival, ngahujat anger teu beunghar. Nya, tah eta urang abdi sok kesel gitu. Geus siling hujat, siling gorengkeun, siling itu, siling hina, siling ieu. Terus maneh teh dibeunghar, maneh teh digaji ku tim. Henteu pan. Urang mah ukur sebagai supporter. Ya, supporter aja. Fair play, fair. Urang mah hiburan hungkul. Kitu tah barudaknya. Omat gitu. Ayo. Urang ngopi we ayeuna mah. Ngopi. Bari nonton bola. Tah eta. Tong hilap. Di-subscribe, di-like, di-komen, di-share Ngador 27. Ngador 27. Hatur nuhun. Angah Wilujeng.